Ci rumah tangga sakinah kumaha baiti janati untuk istriku adil didik budakku adil berlakukan eta adil di imah salah patokana adil benar patokana adil nyarekan patokana adil muji ge patokana adil bae biasa kabangun baiti janati nurikeun ka iraha moal biasa mawujud imah jadi sawarga lamun teu berlakukeun adil moal biasa alah kumaha gitu tiasa kabangun rumah tangga sakinah tiasa imah karasa jika di sawarga upami patokana adil nah demikian ka baiti janah rumah kami sodang kami tamatan Rasulullah betah cicing di bumi sakalian anjeunna tidak angkat budak kaum Rasulullah meninggalkan bumi dan ninggalkan sawarga itu ninggalkan bumi mata kalbah umat ngagero kalbah Allah ngagero kedak angkat keluar di bumi jihad anjir maksudnya jihad yang nanti perang nyelekeun kanikmatan rumah tangga teh lagi bisa Gusti Allah upami gaduh keneh kapasitasna lajengkeun cahaya eta teh cara kalingkungan kahirupan demikian jasa kabangun qoriyah bangkit upami aya budakna teraskeun deui ka luhur mudah-mudahan dugi kan kabangun balada berubah kitu kan tahapan-tahapan teu tiasa jami digawe pagawean Korea rumah tangga can sakinah moal biasa jami ngabangun rumah tangga sakinah lamun saksian lagi can beres dan teu kenging kasing salin pimpian bela diri umumnya dianggap nyaangan rumah tangga dianggap nyaangan masyarakat begitu kadianggap nyaangan negeri gitu jadi teu tiasa lamun teu can saksian ngabangun sakinah moal biasa ngabangun Korea upami teu can sakinah moal biasa ngabangun baldah upami teu can Korea tah kitu maksudna tahapan-tahapanana teh